Kadang-kadang subuh kaberangan, lohor ka asaran, asar ka magriban, magrib ka isaan, isa ge ka heesa. Kayang Allah aqimus sholah wa atu zakah, di mana anjeun baroga harta, gera zakat, gera infak, gera sedekah. Kahayang Allah boga harta gera zakat, hayang Allah boga harta gera sedekah. Kahayang urang gableg harta, nah kurang kana jeung kurang, deuk nepi ka ira sebeuna ieu beuteung lamun ngaguguai hawa nafsu. Well. Bener ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing silap bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Gopur nu Maha ngatur di handap mewah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah, ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Keur mah geus peuting dibere bahasa Sunda kitu kaciri hayang heesna. Para asatidah kori-koriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwah santri hormatin simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuh lembur Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT. Ibu bapak sadaya nu hadir lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngagaduhan pamaksudan. Lamun ibu dagang bubur moal aya nu pengajian ngebahas bubur. Lamun ibu dagang bubur hayang payu babari tungguan ku budak parawan bari geulis. Kuring mah yakin Bapak Kapolsek jajana di dinya. Naha da lain hayang bubur hayang nempo nu geulis. Buburna eta keneh tungguan ku nini-nini bau balsem. Kuring yakin eta bubur henteu payu naha lantaran anu nungguanana. Lamun bapak tani ulah ngandelkeun Allah da manusia wajib ikhtiar anapun hasil kun payakun milik Allah keukeuh we kudu ikhtiar. Melak jagong cing teh ibu melak cing teh halodo heg cebor tara nyebor da aya Allah jadi Allah teh tukang menerkeun cai. Jetet ibu gering leos ka doktor kunaon ibu ka doktor hayang cager. Pan ku salaki mah karek oge dikekeupan bari can nepi-nepi acan kumaha ceuk ibu cicing horea mani. Tah bisi bapak hayang apal makhlukna saha nu sok kitu tak ieu tah. Nah nalika ibu gering leos ka doktor da bujur teh nyampeurkeun doktor. Rok disingkapkeun ku sorangan, tojos ku doktor langsung ditanya sabaraha Pak Doktor paling ngeunah jadi doktor nya nempo bujur bari dibayar.
Nu dagang hayang untung, nu tani hayang hasil, nu gering hayang cager. Tak ieu ngariung judulna rek pangaosan. Sabenerna ai pangaosan hayang naon? Cek biwir hayang ilmu, dah teh mah hayang nempo urang. Lamun cek ibu hayang menang ilmu, kuring yakin di ieu tempatnya loba ulama, loba kiai, loba ajengan. Deuk neangan ilmu mah tong ka kuring, da kuring mah teu boga. Tah teangan mah di nu deukeut. Da ibu tegas ilmuwan sebenarnya mah bisi bapak teu percaya, kuring yakin ibu tegas boga ilmu. Ibu aing ngomongkeun batur dosa, geus nyarahun. Ibu aing mukakeun kasalahan batur dosa, geus apaleun popolotot kasalaki dosa, pedit ka batur dosa, ngaragrageun derajat batur dosa. Nah geus apal teu eureun-eureun. Gening urang teh kana ilmu teh nyaho nganaha bet hese eureun, berarti aya hijab, aya nu ngahalangan dina diri ngaranna hawa nafsu. Matak teu saeutik jelema boga ilmu bareng jeung nafsu, teu saeutik boga ilmu tapi sombong dikereuyeun keneh. Weh. Da ari ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah cahaya. Lamun ilmu cahaya, urang boga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Kanyataan mah urang boga ilmu tapi hirup poek wae. Da kabeh ge rapal ilmu tahajud ngan ditoong tina kicep kieu mah kicep baru ki hees. Kabeh ge rapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diarantep. Kabeh ge apal wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kabeh ge apal jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea. Ta eta dalil Qur'anna yen urang teh ulah papaseaan tapi naha ustad ge sok parasea. Ibu ge apal kasalaki da kudu hormat tapi naha duit leutik jeding. Berarti punten Pak, ilmu can ngaruh. Rek rebuan kitab katalar, rek luhur ilmu, rek apal Quran, rek nyaho hadis, leket ka masjid, tanya awak sorangan tong nanya batur, mun hate ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, deuk ilmu luhur tapi naha ilmu teu mampu ngarobah eusi hatena, boro-boro ngarobah baturna. Matak nu kudu robah teh geus boga ilmu melain beungeut jeung tiung. Tah robah teh eusi hate. Matak goreng kasalaki bubar ti dieu geuwat tangkep aya. Engke salaki bakal nanya, "Kunaon mamah jadi lebay?" Oh, tobat. Ieu mah dina pangajian ti nu robah teh tiung jeung baju. Senin kudu bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kemis ungu kabeh, cek salaki eureun ngaji teh jangar kana babatok haben melian baju. Padahal hakikat manusia mah punten darajat lainna bajuna, tah darajat manusia dina eusi hatena. Saha atuh jalma nu bakal menang cahaya ilmu ngan hiji jawabanana. Matak jelema nu boga cahaya ilmu mah hese di teanganana. Kolbun salimun, iwati boga jelema nu hate bersih. Jelema boga harta alus hate bakal bager. Jelema boga harta tu goreng hate sombong. Make kongkorong 5 gram kuat jiga 5 kilo. Dongko. Make pingol ti dieu nepi ka dieu gigi brig we hayu nyaus. Pan sidik gigireun teh tatangga anu eueuh pangaboga dar di beja-beja ieu teh kongkorong teh 40 gram ti salaki kumaha cek tatangga kumaha sia. Sabab harta cicing di jelema nu kotor hate, lamun harta cicing di jelema nu alus hate beuki loba harta bakal loba jelema nu ditulungan, yatim kabela, miskin kabantu, nu bingung bakal katulung, nu jompo teu boga imah bakal dipanggieunkeun. Tah tugas jelema beunghar teh eta. Nyao ilmu ge sarua, lamun ilmu cicing di jelema nu alus hate beuki luhur ilmu beuki tawado. Ai tawado teh kakolot bakal ngahargaan, kahanap bakal nyaahan. Ngaran-ngaran jelema nu tawado punten budak leutik bakal dihargaan. Budak leutik umur 3 tahun apal Quran henteu, nyaho hadis henteu, maca kitab boro-boro, salat henteu, pangajian kieu ge henteu. Tapi neuha eta budak pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng padahal teu apal Quran jeung teu apal hadis. Coba ieu nu geus karolot kieu. Quran kabaca, hadis kaaji, kitab oge diteureuy, ka masjid leuket salat osok, boro-boro teu akur jeung dulur, boro-boro pasea jeung tatangga, ibu keheul ka salaki saminggu teu diolok ku duit mah hese cageurna.
Berarti Quran hanya sebatas bacaan, Islam sebatas ngarana, mana praktek dina hirupna. Weh, kasih nironnya. Mata kekeh Pak, kolbun salimun, hati nu bersih. Jimat nama hati bersih. Mata hakikat nu ngaran hitrup, pek ku ibu alusan, ngan lain banget na, tah eusi hatena, da banget mah digluang diglowing ge anger maut mah diparabkeun kana cacing. Sok nu geulis maot, punten 7 menit buka deui tinggal tulangna cacing resepeun, mun nu goreng cacing ge sudieun. Da pait. Nu kudu ku urang di alusan teh lain beungeutna tah eusi hatena. Da dibeungeut mah kitu keneh atuh. Geulis teh 30 ka handap, 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gomelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, boga budak 5 pudegdeg awak ngabeukahan, kasur nomor hiji bea ku sorangan, salaki manalakop kana tabang da kaseretkeun. Mata kekeh nu ngaran hirup mah kumaceuk eusi hatena. Bener? Lamun jelema geus kacahayaan ku ilmu, tah punten ilmu na ge hampura, guru na ge loba. Taneuh jadi ilmu, cai jadi ilmu, angin jadi ilmu, seuneu jadi ilmu. Pan seuneu teh panas, geus apal panas nah dicabak. Naon eta seuneu? Hate karerab ku harta batur, hate karerab ku milik batur, seuneu dina awakna. Batur nyen gedong nyeri hulu, batur meuli sawah ratug angen, batur meuli motor muntaber, batur meuli mobil ka rumah sakit, batur nyen pila modar. Karerab ieu hate. Lamun jelema geus karerab eusi hatena, ilmu luhur ge moal baleg Pak. Salat tuluy-tuluyan ge moal ecreug Pak. Salat ukur dipake alat milingan ka eusi hate nu sanyana. Matak ceuk bahasa kolot miningan beungeut ku kitu. Mata hirup matalung ditempo ti luar poek di jero caang daripada ti luar caang di jero poek kadongdong deh kitu ti luar mah lemes di jero mah remet. Seuneu ayeuna angin. Bapak Kades isuk pidato, ibu-ibu bapak-bapak warga Simkuring da kuring teh nyaah ka ibu isuk jam 10 bakal aya angin puting beliung. Ibu sieun. Ku sieun ibu bakal salamat ingkah katen kuring ka Cimaung. Moal burung diampihan ngan ontong menta dahar. Ibu salamat sieun kunaon ku angin puting beliung, tong keung ku angin puting beliung, nu kudu keung mah ku angin leutik. Mana bukti itu nu di jero masjid nunutan lain ku angin gede ku angin leutik. Naon eta perkara nu leutik ceuk urang Garut keneh, jelema kabeureuyan moal ku cucuk kuda tapi jelema kabeureuyan ku cucuk peda. Jadi musuh nu paling badag mah lain nu gede, lain dulur, lain batur, lain tetangga, lain baraya. Musuh nu sapanyana tah hate sorangan. Zaman Jepang, zaman Belanda, masjid dijaga ku Jepang jeung Belanda, tapi masjid pinuh. Poe ayeuna masjid nu mana nu dijaga ku Jepang, tapi naha masjid kosong. Deuk nuding saha Bapak? Udah eta bebongok Belanda, geus eueuh, nu puguna mah tuding awak sorangan, naon musuhna ngelewud. Kahartos. Tah di dieu musuh nu sanyana teh hate matak ieu teh nanagerhana teh keur perang. Perang jeung saha? Lain perang jeung ibu, lain perang jeung ustad, lain perang jeung kiai, lain perang jeung TNI, tapi kuring keur merangan diri sorangan. Naha eueuh zaman Nabi ceramah make jeung dibayar, tapi naha loba ustad anu mung datang lantaran teu dibayar. Lol cek Bapak, genah cenah euy budak ieu mah. Jadi kumaha atuh Pak? Kumaha lamun diulem deui moal dibayar atuh ulah kitu. Keur perang. Angin, cai. Sok pikir ku ibu cai, cai teh ti luhur ka handap. Cai mah ti luhur ka handap, eueuh ti handap ka luhur. Nu ngaran cai halangan ku ibu. Lamun cai dihalangan naik ka luhur, dihalangan deui rembes ka handap, dihalangan deui didupak ku cai. Jadi nyieun kaalusan ulah kahalangan ku jelema nu ngewa, nyieun kaalusan entong karena dumeh batu resep, nyieun kaalusan mah kudu karena Allah. Bener? Sabab hirup di alam dunia mah moal anggang teu nu ngewa, moal jauh ti nu mika resep, matak resep jeung ngewa urusan manusia. Kana nagerhana aya nu resep aya hepek tuluykeun ceramah nepi ka anggeus, ceuk mah teh nyata urang mah ngewa mantog.
tong maksakeun maneh da saban-saban manusia anu geus bijil sifat kangewakna punten Pak ceramah alus maca Quran hade shalawat di bener-bener disingarepan kudu ngewa moal kapake sahebat-hebatna Bapak Kades disingarepan ku jelema nu kotor hate moal kapake ka pengajian datang kana maot sumping sambutan di mana-mana ku macek nu kotor hate hayang 2 kali moal balik nyingarepan nu kotor hate sagelis-gelisna ibu disingarepan ku jelema nu kotor hate moal kapake pasti bakal nyokelan ka gorengan mata keur jelema nu sok nyokelan ka gorengan gableg naon eta hate nepi ka rujitan ka batur weh bener cai taneuh diidak dileyak digeuleuhan dikeueuhan dirujitan dicuaan pan ibu teh tina saripati taneuh cenah bejana ari taneuh teu dendaman diidak dileyak digeuleuhan dikeueuhan dirujitan dicuaan halodo sataun nolol hujan sapoe toong taneuh jukut hejo deui tutut hirup deui belut aya deui tukang tani seuri deui padahal halodo 2 tahun nolol hujan ngan sapoe teu dendam matak bejakeun ka jelema nu boga panyakit dendaman berarti si eta mah punten taneuh sengketa komo nu hasem beungeut membeureun taneuh kuburan ditanya ku batur tiap kunyem amit ya Allah taneuh cai angin seuneu papat kalima pancer nu opat taneuh cai angin seuneu pancerna hate sorangan kidul kaler kulon wetan pancerna awak sorangan matak hirupna punten ku macek diri sorangan tong ngagdenge-denge tong bancet didenge bangkong di waro ieu mah der hajat nyunatan lo tetangga atuh geura tabeuh ade Astrid pek tabeuh ngan lamun ibu gebleg hutang bayar ku sia kitu cek ibu teh diri urang nu kudu digugu mah hate sorangan Pak da batur mah ukur ngomentar batur mah ukur mere pendapat lain pelaku sok Persib eleh pan bapak ngomentar tuh ocrog teu balik cobaan bapak nu mengbal aya keur lumpat eueuh keur najong bahkan balik teh jantung datang paeh we matakna umat Islam tong sok loba ngomentar karena pagawean batur bisi dipenta benerna urang can sanggup well kadua jelema nu kosong hate guguru tina sato wae jadi guru hayam jadi guru sing era ibuku hayam pan hayam mah kabeh ge manfaat buluna jadi kok dagingna sumber gizi endogna sumber vitamin ti kotokna eueur aduk endogna pan sumber gizi atuh tulangna pan ieu kaum seblak hayam kabeh manfaat coba sagelis-gelisna ibu ngenog enjing-enjing juk dagangkeun moal teu ararongkek kabeh jelema matak manusia tanpa Allah ampura manusia tanpa Allah naon hargana manusia tanpa Allah naon hargana ganeng atuh ucing manusia tanpa Allah naon hargana bisa dibisakeun daek didaekeun alus dialuskeun pinter dipinterkeun tak ayeuna ibu pengajian ku Allah didaekeun da geuning rutinana ngeluwud bapak daek didaekeun ibu pinter dipinterkeun bapak beunghar dibeungharkeun bapak miskin dimiskinkeun hanya sebatas ujian nu beunghar diuji ku hartana sangkan bager nu sangsara diuji ku hartana sangkan sabar duanana ge ibadah hareupeun Allah mah matak anu miskin tong leutik hate di akhirat bebas nu miskin mah moal ditanya ti mana harta dipake naon mun malaikat nanya ti mana harta dipake naon jawab ku ibu teu gablek kitu ngan sabalikna keur nu beunghar ditanya ti mana harta dipake naon deuk naon jawaban matak ayana nu miskin ayana nu beunghar teh nu beunghar diuji ku hartana kudu nulungan nu miskin matak saban-saban nu beunghar nulungan nu miskin engke di akhirat ditanya ti mana harta dipake naon si miskin nagog abdi Gusti saksina hartana dipake bebel ka abdi abdi Gusti saksina hartana dipake nyakolakeun budak abdi salamet jelema beunghar lamun bager ka nu miskin ngan lamun nu beunghar pedit tah si miskin nu ngadagor huluna di mana harta dipake naon dianggap fakir miskin Gusti nolol fakir miskin wadol Gusti matak urang nginjem ka Bang Emok teh bebenguk si eta nu cadu merekna hirup sebatas ujian Pak mun bapak pinter bakal aya anu bodoh sing sadar urang pinter batur bodoh ulah diri ngaku pinter ngabodoh-bodoh ka batur hakikatna mah bodoh ujian kana bodohna pinter ge ujian kana pinterna nu pinter kudu mampu ngoncoran jelema bodoh ieu mah geus pinter ngaledek jelema bodoh deuk ngaledek mah teu kudu pinter jadi jelema belet ge bisa
Sadio hayam sok degu guru naon deui eudeuh tina oray sok oray satahun sakali ngajepat hanapeun tangkal abi keur naon ganti kulit ngan ngaran anger oray teh eta teh nyindiran ibu-ibu dina pangaosan teh ganti tiung ganti baju ganti ustad ganti penceramah ganti majelis hampura teu ngaruh bab nu kitu mah tah nu kudu ngaruh mah robah hate atuh naon bedana jeung oray ganti kulit teu ganti ngaran tiung ganti baju ganti ari hate rudet kasalaki popolotot jeung dulur teu akur-akur kata tangga parasea ngaji anger pasea anger ngaji nu mana atuh lur geuleuh keprok bari maranehanana nu kitu teh sedih atuh da piraku kudu dirabut nepi ka akar-akarna heueuh nya tuh oray noong deui urang kana hileud jelema sieun ku hileud tapi hileud cicing puasa 30 poe muntal dirina teu dahar teu nginum eta hileud muntal dirina bijil hawa panas nolol jangjang ngaranna kukupu jelema ngewakana hileud sieun ku hileud tapi resep kana kukupu matak ladang pangajian ladang salat ladang maca Quran ladang shalawat teh kudu aya pikalucueun batur ulah ari shalawat di alus-alus ai kata tangga goreng huntu teu kaur anak batur baung diomongkeun wae rujit aing mah budak batur baung teh kuat jeding-jeding kade tong gaul jeung si eta teboga kewajiban urang ngajaga batur teboga kewajiban urang ngajaga anak batur teboga kewajiban urang ngajaga incu bacur kabeh jelema boga 7 turunan anak incu buyut jangawareng udeg-udeg kakait siwur kakait katel mun budak batur baong tong sok diomongkeun ku urang gera jaga budak urang bisi nuturkeun ka baongan batur ieu mah budak batur diomongkeun teh nyaho budak urang ge ketuana mata kampura kanu jara di ustad kade urang ulah sok fanatik ka batur da jelema nu fanatik mah ibaratnya kelan bal dibaledogeun kana temok teu hancur tapi bal balik ka awak sorangan matak nalika urang ngomongkeun batur nyalahkeun batur kade hiji waktu urang boga kasalahan dituding ku 1000 jelema lebok tah genah ceramah loba nu ungeuk teh demi Allah tah teuing ungeuk ka harti teuing ungeuk ka siniran bodoh teuing nya tina hileud wae jadi ilmu sok guguru ka anjing sakapeung mah otak kuring mah aya anjing tetangga tara ngamuk tetangga nu miara anjing make jeung kudu dicarekan nu maraban manehna nu lieur manehna teu kudu urang nu lieur otak anu tiap deuk genit pangajian panggih jeung anjing eta punten pun guru cing atuh tetangga nyebut tu gelo ngacing teh nyebut tu gelo maknya guruna anjing bodoh teuing Palebah mana urang kudu guguru ka anjing bongkar ku bapak kitabna Kitabul Gumarom jilidna jilid kahiji babna bab toharoh bab naon bab dilamot anjing nalika wawadahan atawa sarung atawa naon we diletak ku anjing kumah ku 7 kali make taneuh tuh era urang teh Pak sanajis najisna baham anjing bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham jelema lamun geus nganyerikeun batur punten cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanjerian batur lain well mikir tuh matak bubar ti dieu panggih jeung anjing punten pun guru gitu ngarasa nasib disebut nu gelo kabeh atuh nya cukuring ge guru waneun teh loba tangkal cau eta guru da eueuh nu robah tina tangkal cau daun cau kembang cau akar cau dahan cau bodogol eueuh nu robah na ari jelema nepi ka keuna ku robah urang bener mata kurang ya geus teu hararaya ngawangkong jeung jelema api omongeun matak abdi mah ngawangkong teh jeung lauk mah diajak ngobrol tarapi omong gara sok bapak ngawangkong jeung manuk da tara pernah aduan manuk matak dipikir-pikir ku zaman ayeuna daripada loba nyarita jeung tatangga jeung baraya asa talu ngawangkong jeung belut nya tuh alam hakikat
Matak punten ieu nu hadir KBG palsu. Nah Pak Kades asli palsu. Pak Kades disanjung ku rakyatna. Da pejabat pan Pak Kades teh pasti disanjung jeung dihargaan anak ngan ditoong mah Pak Kades teh palsu. Da eusi mastakana mah keur mikiran koperasi merah putih. Sok sieun gagal, MBG sok sieun teu nepi. Geus lumleng sirahna teh. Tak ieu panitia asli palsu, palsu. Apaan panitia loba duitna? Hampura da asli mah lain ku loba duit, tapi ku tenang hate. Nah panitia tenang hate henteu, urang teu datang. Coba loba duitna, nah hate tenang. Panitia mah nu hadir ieu teu loba duit tapi seuseureun kuat babara katakan ku tenang. Ai panitia, nah hate tenang pan loba duit. Heueuh loba duit ngan penting ieu geus loba bayareun. Son ku dibayar, background ku dibayar, dahareun ku dibayar, kaasup ngadatangkeunna gerhana ge. Nuhun di bejaan tuh. Loba duit teu ngajamin tenangna hate. Mata ketenangan hate mah ciptakeun ku urang di mana tempatna nalika manusia geus bisa bersyukur narimakeun kana kanyataan hirup, narima kana qadar jeung qadar, ketenangan bakal datang. Ya. Ta ieu nanagerhana asli palsu, palsu. Palebah mana palsuna? Ceramah jiga nu heueuh. Nyaah ka fakir, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, nalang nu susah. Ibu teh karek lalajo ceramah kuring, can lalajo bageurna kuring. Batak lamun ibu hayang apal aslina kuring, enteng. Pak Kades we ngaharewos, sae ceramah teh. Kudu kitu. Yen urang teh kudu nyaah ka fakir miskin. Abdi marek ngamalkeun ceramah salira we, urang teh kudu nyaah ka fakir miskin, di dieu teh seueur pisan fakir miskin. Jadi kumaha Pak Kades? Punten amplop teh moal dibikeun. Cing tenah mah jeung moal dibikeun parceuk salira kudunya ka fakir miskin daripada dibikeun ka salira anu boga mobil, salira boga sawah, salira boga motor, salira ge boga imah, berarti salira alin bereun. Kumaha lamun amplop urang bagikeun ka fakir miskin? Kumaha ceuk kuring? Tong kitu. Palsu, Pak. Palsu. Otak era jadi penceramah teh penuh dengan kepalsuan. Da ieu ge pengajian jujur palsu itu. Asli nu beunghar asli palsu, palsu. Dek ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-bandingnya ka beungharan batur. Imah hiji hayang dua. Sertifikatna kabangkeun, mobil hiji hayang dua, BPKB kabangkeun, keur melaan kapalsuan kuat jangar hulu. Imah dua, mobil dua, motor dua, toong eusi sirah, ngebul tiap bulan setoran wungkul. Tah matak lamun ibu hayang panggih jeung jelema nu asli saha? Hamba Allah, Abdullah. Ari hamba Allah, innallaha ma'ana, hirupna bareng jeung Allah. Ieu pangajian nah jeung Allah teu percaya. Isuk ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh. Nu ceramahna kudu ustad setempat, mungkin teu jamaah nepi ka ribuan kieu. Tah geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah, jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Nana gerhana, nah ceramahna jeung Allah tong wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal alus awak pengajian hate kuat suudon gitu. Banyak urang hate telah lempeng PT garoreng adat kieu. Mun kuring nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang. Catat ku ibu berarti kuring ceramah lain jeung Allah tapi tujuanana adalah duit. Matak mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana? Jelema salat can tatu jeung Allah, maca Quran can tatu jeung Allah, maca sholawat can tatu jeung Allah, ngingki ka masjid can tatu jeung Allah. Mana bukti eta geuning teu saeutik jelema ibadah tapi sombong ku ibadahna. Mana bukti jeung Allah eta mah jeung kasombongan. Huhuy. Geuleuh atuh da. Kesel. Nya. Mana nu jeung Allah teh nana gerahana teh hayang panggih ieu teh. Hayang panggih jeung jelema nu bareng jeung Allah hayang panggih. Di antara 1000 aya hiji sugan, di antara 1000 aya 2 sugan. Lamun jelema bareng jeung Allah, punten sifat bakal niron sifat Allah, kahayang bakal kahayang Allah, kaputusan ge bakal kaputusan Allah. Ari sifat Allah 88. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razzaq. Ngap euy. Allah teh boga ya Latif, ya Latif teh eta teh sesebutan urang ka Allah. Allah teh ya Latif, wahai Allah nu maha lembut.
Tuh Allah maha lembut. Wiridan haben di masjid, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Datang ka imah pemajikan eker sare sangu eueuh cai eueuh hohoak molor wae nya pamajikan eta ya Latif. Kuat teka ciri eta ya Latif. Jadi karek ngomong Allah ya Latif teh samet biwir teka tempo dina hate. Na teu era ari bibir nyamat Allah nu maha lembut, ari hate kereng wae. Nyebut heurasna tong molotot ka urang atuh. Huras. Allah boga sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Welas, Maha Asih. Lamun urang hamba Allah dek niron karena sifat Allah. Allah teh boga sifat Rahman Rahim, Maha Welas, Maha Asih. Artina urang teh kudu boga sifat nyaahan, asihan, jeung deudeuhan. Lol budak tetangga dagang comro nontot polo meuli moal. Nama kejeung moal. Berarti ibu malah lalajo leho lain nempo comro. Lamun ibu karena leho nyebut geuleuh, pertanyaan anak, nah ibu baheula keur leutik eueuh lehoan. Leuwih ibu menyaleho nya tina ceuli. Nu ditoong lain lehona, tapi toong eusi nu disuhuna adalah comro. Karunya teuing ieu budak dagang comro nontot polo dah sidik moal payuna. Nyaah ka dieu sajang emak mah da teu hayang comro ngan eta we resep ku polo. Tah ku emak dibere 5.000 ngan wayahna eta polo sing siringkeun dibalongkeun parab jaer. Sebreng leho eueuh dagang comro jadi payu, 5.000 jadi alat keur sawarga. Naha diciptakeun ku sifat nyaah jeung asih. Kertas warna bodas aya titik warna hiji, tong lalajo titikna aya warna bodas nu lainna. Jelema bener pernah salah, jelema salah ge pernah bener. Manusia cicing di tengah-tengah, salah wae lain setan, bener wae lain malaikat, maka manusia mah bener jeung salah pada mika boga. Matak tong coba heuh so atuh. Matak tong coba ngomongkeun kasalahan batur. Naha urang ge boga kasalahan anu sarupa jeung batur. Ulah coba ngawiwirang kawirang batur, urang bege boga kawirang anu sarua jeung batur. Lamun urang wani nerangkeun kasalahan batur, urang ge kudu wani diomongkeun kasalahan urang ku batur. Nanaonan hirup sarupa kitu. Ku Rahman Rahimna Allah ibu boga aib ditutupan. Ku Rahman Rahimna Allah nana gerhana dianggap mulia, padahal kuring lain mulia, tapi ibu ditutupan tina panempo hina na kuring. Bener? Mata kusoiyehna jelema ya amit aing. Mata khoroream disebut al-mukarram ge al-mukarram, wirang disebut al-mukarram, monya al-mukarram salat subuh kaburangan. Era mata hirup tong sombong ukur sesebutan. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan teu sudi. Kunaon kuring mung disebut ustad, sieun teu akur jeung gawe, hanas disebut ustad ai pagawean ngewa ka batur, geuleuh ka batur, ujit ka batur, cuak ka batur, panasan ku batur. Nah kudu kitu sia teh ustad. Ustad mah warasatul anbiya, pewaris nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ledang tahajud. Sok ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ledang tahajud. Lamun mah di Garut aya nu ngalaman bareuh lain aakuanan tahajud eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Nana gerhana cek batur ustad penta jamna dibikeun moal 2 kali suudona geus moal baleg. Nah kumaha eta eusi hate kuat yai aing. Cek ibu jam kuring dipenta, cek ibu moal dibikeun. Ibu teh lalajo kuring, lalajo kasalahan kuring. Coba lalajoan kasalahan ibu. Mun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring, deuk dibikeun moal. Tah matakna tong sok loba lalajo kasalahan batur geuning diri sorangan ge sarwana. Very good, very well. Lamun anu bogoh ka urang, engke beresna towel. Mun budak parawan nu noelna ridho, lamun nini nu noel tonyok. Roream teuing. Ma asep bogoh ka ustad sudi. Bae de takdir roream dirobah ku aing mah takdirna ge. Ai urang kudu kawin jeung nini mah bingung sare. Palebah sare haben mencetan jeung ngebal seman. Aduh, yang seri.
Mana jelema inalohamaan sifat kudu niron sifat. Ari Allah teh boga sifat Al-Ghafar, Al-Ghafar teh Maha Pengampun, Maha Panghampura. Urang hamba Allah niron karena sifatna sing asak hampura, batur geuleuh pikadeudeung, batur benci entong nyaci, batur cua urang kudu cinta. Tah eta teh katempo sifat Allah Al-Ghafar Maha Pengampun. Tak urang sing asak hampura kapapada manusia nu geuleuh nu rujit nu cua ngewa ka urang. Nya tak mama dihina batur cicing lah nu ngahina paeh nu dihina ge paeh. Teu kudu riweuh. Ibu dihina ku batur, tuh lalajuan buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong diala, nu buruk tong ditaekan. Buah buruk mah tungguan ku waktu engke gerag-gerag sorangan. Ibu dihina, dicaci, dimaki, tong dilawan kacape-capek kadarah tinggi sarua nama engke ge eureun. Nya tak cenah teu eureun-eureun ngomongkeun emak engke ge eureun. Di mana geus nyeri huntu. Nyata cager deui cenah geus jadi huntu ge cager deui angare ngomongkeun emak engke ge eureun di mana geus paeh matak jelema bakal aya nu ngeureunkeun saha Allah taala. Matak ibu rek popolotot ka salagi ge sok polotot sok engke ku Allah dibere belek eureun molototna. Bapak-bapak bisi aya nu galak ka pamajikan tujang tajong tujah tejeh kuprat kepret tuluykeun pek ngan ke ku Allah dieureunkeun leungeun kieu suku kieu aduh eta leumpang. Ari geus kitu mah tinggal bikeun bujur ibu kop jejak aing jiga bareto. Jebleh harita keneh. Matak proses hukuman kasaban-saban manusia keur ngalayang di awang-awang deuk ka mana eta eunteupna. Nya. Kitu atuh. Matak hirup mah ibarat sawah. Jelema melak pare nu dipelak pare tapi jukut milu hirup. Eceng gonok, belut, orai, genyer, eceng, tutut, padahal nu dipelak pare. Tapi nah nu dipelak pare ternyata jukut milu hirup, eceng milu hirup, belut milu hirup, orai ge milu hirup. Sifat manusia teh aya di sawah, pare bener, tungkul. Pare beak kupiit, jucung ngan hapa. Lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu tong lalajo ceramahna. Tah lalajoan mah budi parangina. Saha nu kotor? Saha? Mun ibu hayang lalajo jelema bener-bener boga ilmu tong lalajo ceramahna. Tah lalajoan mah budi parangina. Kasaluhureun hormat, kahasanapeun nyaah, kanu salah tara pernah ngewa, kanu pikarujiteun tara pernah merujit, teu boleh bisa seuri kanu baeud, bisa mere kanu pedit, bisa nanya kanu tara. Tah ilmu sajati teh eta, Pak. Bener? Ieu mau ilmu luhur ngahina batur, ilmu nu mana kudu ngaledek batur atuh euy ah meuni greget aing mah. Matak hirup mah ukur disebut. Di luhur gak aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat, jadi pejabat eueuh rakyat narek mimpin cucunguk. Oron rakyat tong nyoblos jadi moal bupati. Oron rakyat tong nyoblos jadi moal gubernur. Oron rakyat tong nyoblos jadi moal dewan. Oron rakyat tong nyoblos jadi moal presiden. Moal maraneh pejabat moal jadi pejabat tanpa rakyat mata geus jadi pek hargaan atuh rakyat. Lain loba janji eueuh bukti loba bos nyorosos eueuh buktos demi rakyat pret. Untuk kesejahteraan rakyat aing jangar ngabandungan lagi. Untuk kesejahteraan rakyat geratanya rakyat nu mana nu geus sejahtera ku si eta nu puguh mah bebunguk maneh nu sejahtera mah amak aing meda. Maneh nama batuk saeutik berobat lagi ka Singapura bari ulin jeung keluarga masyarakat mah boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit paribasa eueuh ruangan nah ka mana ruangan pedah meureun datangna jelema miskin meureun euy. Ibu teh satuju karena omongan kuring. Ngarah ditewak sararea. Jadi engke aya nu ngalaporkeun ka bapak polisi provokator. Lain provokator ngutek sia teh teuing. Kedaulatan ada di tangan rakyat keur naon undang-undang dijieun atuh.
Ayo tadi pigawe mah kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Matak moal mungkin jadi pejabat tanpa ayana rakyat, matak sanggeus jadi pejabat pek grafik nyaah tah rakyat. Sing apal kasusah rakyat, sing nyaho ka bingung rakyat, geura susut sai panon rakyat. Ta eta pejabat nu keur di anti-anti ku rakyat. Weh. Bapak-bapak nu harewosan, wanian cenah euy. Anada bener tuh mau kujung tuan ya, termasuk bapak KDM mau jadi gubernur tanpa didukung rakyat moal, minantuna nu di Garut mau jadi bupati tanpa didukung rakyat Garut Pak. Prabowo sekalipun mau jadi presiden tanpa dicoblos rakyat. Matak punten ka pejabatnya geura turun deui atuh ka rakyat. Lain ai keur hayang acong-acongan ka rakyat, coblos abdi ari geus jadi rakyat hayang panggigingan dan geblus ka alam gaib. Bawa pejabat bawa jurig jarian nya paling lamun anu ngewa ka urang prasiko paling teu diulem deui bodoh teuing rek diulem rek henteu terserah rek payu ceramah rek teu payu wong sabodo. Nah, ada ilmu lain keur batur keur awak urang lain keur batur nya. Lamun ilmu keur batur jamaah kudu loba, lamun ilmu keur batur nu ngumpingkeun kudu naker. Sedengkeun kuring mah ilmu keur awak urang rek ngadenge pek bae, henteu ge mangsa bodoh, deuk gegayem silakan, deuk hees deuk balik pek ibu. Da moal rugi balik ibu kabeh, moal rugi tuh panitia nu rugi mah mayar tabungan sakedeung. Abay dasar wa naon ibu teh heula tong so perhatian teuing heula cenah heula perhatianmu bukan untuk aku tapi perhatianmu untuk suamimu. Coba kasalaki osok itu kasalaki mah kacadunakeun pedah we ka ustad atuh kumaha urang we nginum kumaha urang henteu we kumaha urang. Heula cenah heula abdi mah karek nempo ge inumanna geus soak atuh 1 2 3 4 5 gelas diinum ku urang ngerebak beteung atuh. Ulah hadapan mana ka ustad sagelas ge cukup. Ya hirup teh ukur disebut matak yuk urang teh urang meujeuhna niron judulna ge niron karena sifatna Gusti Allah disebut wihdatul sifat. Allah ar-Razzaq aya ar-Razzaq teh Allah maha pemberi rezeki. Heueuh lamun hayang babari milik kudu babari mikeun milik geura toong jelema pedit seset milikna teh naha da pedit. Coba toong jelema bager babari ngocor rezekina teh bager. Matak lamun hayang babari milik kudu babari mikeun milik, hayang babari rezeki kudu babari mikeun rezeki. Ar-Razzaq Allah maha pemberi maka urang hambana kudu daek mere lain hayang dibere. Ieu mah ampun da hayang nate kieu we jeung kieu areueuh ka era ai gedong sigrong mobil boga sawah lega budak sakola ai kana BLT nyarekan RT gelo RW edan cinta kunaon ari ibu batur menang BLT aing henteu teu gablek ka era imah gede duit boga budak sakola hayang BLT munapek kitu peta teh tah ai ka Allah ngadoa beungharkeun ya Allah ari hareupeun kades ngaku miskin asa kos nu gelo jelema teh. Anu beunghar menang BLT tuluy kuring ngadaikeun ngomong kieu kasindiran lain kudu kasindiran tobat kayaknya kudu kumaha atuh bampang Pak Kades punten abdi menang BLT sementara abdi tepan gedong boga sawah boga moal narima ti sambat ayeuna ka hareup pangmikeunkeun ka fakir pangmikeunkeun ka miskin ta eta beunghar anu sajati sabenerna. Ya nya ge keprok da eueuh
anger we kanu kitu majarkeun teh milik tidak disangka-sangka. Hiji niron sifat Allah. Dua geura niron kahayang Allah. Kahayang urang jeung kahayang Allah saha nu geus akur. Afdalu salat fi awal waktiha, kahayang Allah salat di awal waktu, kahayang urang. Kadang-kadang subuh kaberangan, lohor ka asaran, asar ka magriban, magrib ka isaan, isa ge ka heesan. Kahayang Allah aqimus shalah wa atu zakah, di mana anjeun baroga harta, gera zakat, gera infak, gera sedekah. Kahayang Allah boga harta gera zakat, kahayang Allah boga harta gera sedekah. Kahayang urang gableg harta, nah kurang kana jeung kurang, deuk nepi ka ira sebeuna ieu beuteung lamun ngaguguai hawa nafsu. Well. Bener ya? Sok ibu nyunatan babari, bawa budak ke dokter, mayar 700.000 di laser, balik mencit hayam, nyieun bakakak, der numpeng tatangga geroan cenah dalahar, tah eta syukuran ngaranna. Oh da ieu mah hayang dangdut, bodoh ngan aya malaikat joget. Oh da hayang bajidor, pek bae, hayang wayang golek, pek bae, keur nu beunghar silahkan anggap we judulna ngahibur warga, ngan anu keur sangsara tong sok maksakeun. Bubar hajat jebleh di masjid. Cing teh kunaon kamari joget dina bajidor ena ceurik. Kieu cenah bubar hajat gede hutang lebo kahayang. Kahayang Allah teh digugu, kahayang nafsu bet digugu, matak nafsu nu matak jadi cilaka nalika manusia ngagugu kana nafsu. Bener? Mata kahayang Allah nu alus meuleun kahayang urang. Pan ibu ge kai kahayang boga salaki teh kasep jeung beunghar. Ai jadi jeung nu petot. Tarima. Naha da Allah mah uninga kana kayaan hate ibu. Ibu moal sanggup lamun dibere salaki kasep jeung beunghar, moal sanggup. Hiji galak timuru, WA dipariksa, telat balik bakal dicarekan. Naha kasep beunghar sieun di pauk batur. Coba jeung nu petot, deuk balik heug henteu kajeun. 2 bulan teu balik-balik, aya hariwang eueuh. Malahan bapaloba balik aa beli bade beger sok we da mamarido. Naha kanu petot menit tah beger. Naha yakin moal payu, naha petot. Andai kata kuring jadi salaki ibu sok. Andai kata bapak polsek jadi salaki ibu. Andai kata bapak TNI jadi salaki ibu. Hampura moal nyaman eta hate. Paingan ibu teh dijodohkeun jeung urang da urang dege emung atuh. Matak tarimakeun anu geus aya, bener. Awak gendut tarima. Lain belenyong ke kantor desa senam 2 tahun. Cing hayang naon langsing. Eta tukang senam lain langsing kalah kebeuki meber. Da beres senam teh goyobod, comro, misro, liliwetan ongkoh. Toong salaki meotan jeung ngabegungan maot weh. Mikiran hutang urut goyobod. Matak bisi di dia aya nu gendut sing pede da pamere Allah tarimakeun. Tarimakeun. Genut bae cirina salaki nyenangkeun. Da eta atuh enjing-enjing pan baso make sangu. Pabeberang bala-bala. Derek jeung tatangga botra asal lieur. Keun we dan nu penting mah sehat lain begang jeung genut sehat. Bulu panon geus alus pondok antep tarimakeun pamere Allah. Pan ngeunah ari bulu panon pondok mah kucep-kicep ge hampang. Ieu mah teu narima luk-luk ka luhur, panjang, nempo urang teh kewajiban nu berat kicep. Balik teh dieu marawa motor gelebug angin badag, nilep bulu panon 2 nana, ti kusruk kana solokan, kakara ya Allah, lain Allah dudut bulu panon. Bener? Matak naon lamun hirup tumarima. Maka Allah boga sifat 20 kiai baheula sok nyanyi di jero masjid wujud kidambah empak tungting dembah 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 bang bong bang bong bang teng teng dembah empak tungting 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 dembah bang bong bang bong bang 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 bang. Taya qasidah alus. Kita tidak pernah bertemu tanpa latihan tapi loba nu nabeuh. Daripada qasidah ibu loba latihan eueuh nu nabeuh.
Wujud kidam bako mohla patulil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam ta aya sifat Allah nu ditiupkeun ka awak ibu. Naon cing? Basiron boga panon henteu nempo, ta basiron pamere Allah panon dijadikeun ditiupkeun panempona maka panon bisa nempo sabab aya alatna aya keur alat aya keur nempona jadi panon jeung panempona panempo disebut basiron sifat Allah dibikeun ka ibu. Ceuli sam'a ceuli jeung pangdengena coba boga ceuli teu ngadenge budeg. Kalam tah kalam teh Nabi Wir. Ilmu na akal. Haya di mana haya? Hirup di mana hirup? Ibu hirup di mana? Nah hate. Oh hirup teh nah hate. Bisi ibu hayang apal hirup di mana? Dina napas. Bisi ibu percaya sok silih bekem 2 jam. Paeh. Allah al haya, Allah mere hirup kasaha? Ka makhlukna di mana ditempatkeunana dina napas mata keur jelema anu belajar ilmu rada ka jero saeutik napas tong pernah nyieun doraka tapi napas teh Allah 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 sanajan teu nyekelan tasbih sanajan teu kaciri kunyemna tapi batin hirup jeung Allah Allah tiap bernapas adalah Allah maka lakinu mautakum an la ilaha illallah keur saha eta keur satiap manusia nu hirupna jeung Allah. Lain makana ngomongkeun batur kumaha lamun paeh keur ngomongkeun. Mun isi etanya palheg maot keur kieu tah. Kumaha ceuk malaikat kunaon cenah bibir kitu. Budak pemuda init-initan lalajo Persib digerung-gerung motor da bobotoh jeung piking Garut. Jebror tabrakan. Maot tanya ku malaikat, "Man rebuka?" Bobotoh dikepret anger tah. Teu bisa Pak. Matak anger manusia mah kudu nancelepkeun tauhid la ilaha illallah. Kaputusan Allah, kahayang Allah, sifat gedeg niron karena sifatna Gusti. Tah ku kolot baheula dicokot ilmu budaya. Balebah mana budayana? Wayang, golek, matak bijil semar, kuncungna 360, 3 jeung genep salapan. 360 piceun 0 na 3 jeung genep salapan piceun 0 anger salapan jadi 80 salapan 360 cek para ulama anu nalungtik awak ibu sendi ibu ge 360 lamun ibu hayang apal jeung Allah na awak urang tapelkeun ieu leungeun kana bor tuluy gambar ku ibu Allah muncul dina pandangan urang silih tempo ceuli ibu ti kajauhan Allah aya di dieu tah kalimat Allah teh dina ceuli matak jelema mah geus teu leupas tina Allah. Balik ti dieu nya kitukeun taleungeun kana kertas tah. Bisi hayang bukti we urang mah. Gambar ku ibu tina ti dieu tah, ti dieu ngagambarna. Allah di dieu. Matak tong tutunjuk teuing ka batur teuing. Sadil. Kadua di dieu tah, dina cepil Allah. Lamun ibu hayang apal Muhammad, ngagoler ngajepat kieu tah. Tempo ti kajauhan ieu mim ha dal teh suku. Habis itu percaya mah engke ngagoler. Pak, kaliu. Ngajepat. Ayo mamah boro gogo. Atuh pugu salaki teh pan dihoak kitu mah sieun ngajepat. Tempo ti kajauhan. Oh, bener, Pak. Jadi Allah jeung Muhammad teh tong neangan nu jauh. Tong ngajugjug nu jauh tong neang nu anggang korehkeun nu deukeut bae aya saha jeung ti mana cirina satangtung diri tah dina renghap jeung ranjug aya Allah jeung Nabi Muhammad matak urang mah da umat Nabi Muhammad sifatnya kudu niron karena sifatna Kangjeng Nabi ngan era ari ngomong sunah Rasul ai tahajud mumul ari ngomong sunah Rasul ari sedekah tara ari ngomong sunah Rasul ai pelebah titah maca Quran heuai ari ongkoh ngomong sunah Rasul pengajian saja hayang mantau. Jadi sunah Rasul teh di mana? Nabi Wir. Mana gawena? Wah geuning. Bener. Keheul atuh pirang uli bongkar bi kadinya. Matak pinterna orang NU nyieun metodologina ge dinyanyikeun nu tadi geuning. Wujud nu kitu nih. Eta teh nyanyi, meunang, pek we. Pek dek nyanyi mah pek. Aki-aki geuning dakwah di masjid nyanyi, niupan mic.
setengah genep eling umat muslimat hayu orang berjamaah salat subuh ayat setengah genep maghrib eta dakwah ku nyanyi entong ngewa entong lamun ngewa bakal salah nanaonan kikituan pasea da hareupeun jelema nu ngewa mah keukeuh moal balik jelema nu ngewa mah pan tatangga dicadar diomongkeun nyan dicadar lain kudu kitu umat Islam masih didukung batur dicadar kieu ngomongna nyai alhamdulillah maneh mah geus bisa dicadar pepeurihan emak acan tuh ka ditu ngeunah ka dieu ngeunah coba nu tadi nyan dicadar teu ngeunah ka ditu teh kahartos ye gerajieun bahasa teh anu merenah anu matak genah kadengena nyanyi geuleuh aing mah da sadio nyanyi apa da kolot bae mah jujur metode ceramahna teh nyanyi da nu teu meunang mah pahili ibu resep dangdut pek pandangdut mah aya cengkok Pak seandainya aku tak eta cengkok teh tak eta cicing heula cengkok teh nu gitu dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu banyak abdi lain pendukung dangdut gitu tah menang pek ngan ulah sagala didangdutkeun manya aya adan didangdutkeun teu kabayang eta adan didangdutkeun hayalah sholat kos nu gelo mun di dieu aya pemuda adan kitu dicekek tah penistaan agama dangdut yana dangdut ulah dangdut dilelepkeun kana adan pi omong budaya Garut kuring apal mun ibu pangantenan budak ibu dikawinkeun sok aya sawer panganten bagja temen mulia temen anak nun wilujeng rawuh dianti-anti kamari dilanglangan kasimpangan nu kasep satuhu nun satuhu gek panganten calik dina kursi gading kencana celenggeng juru kawih sawer ngaranna bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran nyebat asma ning pangeran Asep mimiti diwuruk dangukeun kudua cepil simpen di manah nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meredi saur Rasulullah estu agama mah tetepuhit nyubadanan kawajiban menang pek ngan punten Bapak ngimaman tong make nada eta kabayang pakades ngimaman di tukang 60 jamaah ustad Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin da kumaha amina coba menang di lain pihak teu menang di pihak lain matak geus hirup mah silih ajena kitu Bapak polisi tugasna nembak penjahat mata waweg jeung daweg polisi angkat tangan sieun jelema coba lamun polisi kieu angkat tangan
Komo lamun aya polisi nembak pencet, tewak. Mun aya polisi kitu, diarok isuk deui mah. Bapak TNI boga sabta marga, weweg daweg gede sora, matak wibawa nagara dibikeun ka TNI jeung polisi. Matak TNI jeung polisi mah katempo wibawa nagarana. Mun ustad wibawa agama, matak lamun ustad jeung ustad pasea keur ngaleungitkeun wibawa agama. Matak tong para syawaya atuh tad nanaonan meni. Masih ageun naon. Kiblat sarua, kabah sarua, sahadat sarua, nabi sarua, salat sarua, nah abet kudu pasea. Masih ageun naon. Masih ageun amplop. Karena nahaon amplop di warung ge loba meuli salosin maka ditu. Gara Bandungan TNI jeung polisi bobog daweg gede sora, heuda tugasna berarti kuring. Matak TNI mah pan tugasna ge ngerek bendera kamarina upacara. Obado sang saka merah putih. Orwo rok. Dua poe di puskesmas beunang ieu. Lol Bapak polisi, lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan. Pan kaciri kades ge wibawa nagarana laksanakan. Teu kabayang lamun ku lebay Pak, mangawe lajeng. Matak ustad mah engke ditungtung bagian ngadoa Al-Fatihah. Kaciri wibawa agamana teh di mana? Di ustad, dina tungtungna Al-Fatihah. Teka bayang lamun polisi ngadoa Al-Fatihah. Mau tadi tanya mau ku malaikat. Mata hirup teh tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran silih hargaan dina tugas masing. Nah negerhana ceramahna make baju kieu calana kieu da memang tugas kuring. Nu diudang nu disorban silahkan tuluikeun ngan tong benci tong nyaci kana beda baju mah sarupa keneh tah eusi hate nu kudu sarua. Kadar eta atuh barareda mangsa bodoh we meuni. Da ibu ge boga bodak teh tina beda lalaki jeung awewe dihijikeun borosot si peju. Coba awewe jeung awewe hijikeun 7 tahun paling bijil ge anak kucing. Ku beda ngahasilkeun produk baru. Mata kuring heuh tidu kopeah pan urang. Teu disorban, teu diudeng. Dalamun kuring diudeng jeung disorban moal teu jamaah teh ngahargaan bebeakan. Datang ka dieu teh moal teh wilujeng sumping al-mukarrom. Pan ari kieu mah aduh hancip ge nolak. Punten cenah uih deui bade aya pangaosan. Nah cing teh pan urang ustadna ge tong akuanan. Nah heuh pahili urang. Ekeun we da ieu mah bajuna. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah moal nempo dedeg pangadag jirim jeung jenis baju nu mahal, tapi Allah deuk nempo qulubikum hate anjeun jeung amal anjeun. Ya bener. Nah, kadar eta beda mah angka 10 ge dihitung ku ibu beda ceuk ibu mah 5 tambah 5, ceuk kuring mah 7 tambah 3, ceuk polisi mah 6 tambah 4, ceuk TNI mah 8 tambah 2, ceuk bapak mah 8 tambah 1. Sok pasea ai hasil sarua pan ngerakeun teh. 8 1, 8 2, 55, genep gelo sia mah. Maka jeung kudu pasea angka 10 teh hiji Pak ngan dihitung ku cara yang berbeda. Kitu atuh genah mun hirup bisa kitu dah. Ya Bu. Udah eta ustadna barareda bae atuh. Pokoknya tak mau hayang ulem ceramah teh nu bari curhat, Mamah Dedeh ulemna atuh lain urang. Pan Mamah Dedeh mah, "Mama dan Aa, curhat dong." "Iya dong." Kumaha ceuk ibu mah, "Saroge abi mah nya burutnya teu usaha." Amongkeun ka Mamah Dedeh ka ditu. Abdi mah ngulum ceramah teh hayang anu bari sholawatan, bari hadrohan Kiai Haji Salimul Apip teu kutawaringin. Abdi mah hoyong ketua MUI Kabupaten Garut Ustad Aceng. Deui nyaho. Abdi mah hayang ngulum ceramah teh anu lentong Aagim. Aagim mah lentong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya AA bisa hadir di Garut. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ya AA ibu senang tapi maaf AA yang kurang senang. Nah geus kalolot. Matak naon engke mah atuh kalau AA hadir budak parawan di depan. Nini di belakang.
biar AA ada gairah sedikit aja. Hidup ini harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. AA mohon maaf, ini bukan panggung AA. Jadi ini panggung AA Nana. Jadi jeung mari nunjuk deh. Jadi AA mohon maaf, mau pamit ya. Cicing anu ngegeroan. Wios lamun dibuka. Katitipan ti hamba duit euy. Nuhun, mana abdi teh? Nah ngalungit. Panana. Aing mah ngaran meni pasaran kieu. Nana naon Bapak? Nana naon? Nama papanjang Nana naon? Nana Mulyana. Bae da abdi mah Nana Gerhana. Hanya berbeda tutuluyna. Nuhun. Sing parak milik deket Rizki Anggang Balai Jauh Cocobi. Eta teh doa khusus kanu mere. Da ieu mah nu hareup teu mere, sok we ngadoa sorangan bari. Lol deui panu ceramah teh beda. Abdi mah hayang nu tegas bari heuras. Habib Bahar jeung Habib Rizik. Ama mangulum ceramah teh hayang nu nerangkeun bab karuhun Jawa Barat. Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Mangulum ceramah teh hayang anu Quran jeung hadis nahwu jeung sorof beh dituna kitab nage Al-Marogi Ibnu Katsir ilmu tafsir nage wah lekoh beak ti karep Ustad Adi Hidayat. Mama hayang nu jiga ojek online urang. Bebas silahkan pek gumantung pamilih da kabeh ge Ustad mah sarua nitah bener nyarek salah Ustad nu nitah salah nyarek bener nitah bener nyarek salah kitu we nitah kabatur. Sarua anya tak momong ulum ceramahna hayang nu bari nyanyi Oma Irama sabab Bang Haji Roma Irama mah berdakwah sambil bernyanyi hepek tong digeunggeurkeun ku urang suara nu manehna musik nu manehna atuh cara berdakwah ge gaya manehna tong dikomentar ku urang da keur ku manehna mun kuring teh ceramah bari nyanyi moal baleg suara goreng sedengkeun kolot baheula mah dakwahna teh bari nyanyi budak rumah tangga papatahan geuning kurumus gedegung lagu awet rajet rumah tangga jeung manehna geus teu kaitung lilana mere deui atuh lagu Sunda nikmat Pak demi Allah lagu Sunda mun dihayatin nikmat pakai tetep dedeh nih kan ulah dilagukeun ku Jawa dari Jawa tetep dedeh jadi gitu tuh ayo ku Sunda mah pan tetep dedeh moal burung di pisono hatek nah teu mere deui kuring moal beunang di bobodo berdakwah sambil bernyanyi silahkan ulah digeunggeurkeun ku urang da eta mah gaya berbagai gaya berbicara nu penting sarua tujuanana bineka tunggal ika berbeda dalam cara tapi satu dalam tujuan bebas sih termasuk ieu muludan jeung teu muludan tong riweuh tong deukeut jeung si eta cenah euy naha tara muludan tong kitu bari ieu ge muludan tomper deh banyak muludan Jumadil awal nya muludan mah di bulan mulud atau di mana-mana ge ieu mah muludan dina bulan geus 2 bulan ka tukang cuma ngantosan sa nah mungkin ditungguan da abdi ketenungguan ibu orang ream teuing urang kudu nungguan ibu ream
Menungguan budak parawan mah eudeuh we nungguan kolot we mah. Geus tong saban geuruh kanu taramuludan, tong saban geuruh. Nya tada Muhammadiyah mah taramuludan, Persis mah taramuludan, geus tong digeunggeureurkeun. Naha ulah tujuan mah sarua. Cinta Nabi, Persis cinta Nabi, Muhammadiyah cinta Nabi, orang NU cinta Nabi, Sarekat Islam ge cinta Nabi, terus deui jamaah tabligh ge cinta Nabi. Buktikeun dina garawena geus. NU pek gawe, Persis pek gawe, Muhammadiyah pek gawe. Kumaha cek Allah jeung cek Rasulna, tuh yatim, tuh miskin, gerak tulungan. NU nulungan yatim, Persis nulungan yatim, Muhammadiyah nulungan yatim, Sarekat Islam nulungan yatim, jamaah tabligh nulungan yatim. Kuring yakin yatim bakal naik derajatna lantaran agama katempo dina gawena. Lain pasea utak-utak jeung jecang wae atuh. Nu hiji subhana rabbiyal azim, nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi keun we. Tanu katilu nu kudu cekek subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi. Nu hiji diutek-utek, nu hiji jeceng keun we. Nu kudu cekek mah nu meureub at-tahiyat. Ya, urang bersatu yuk. Bersatu. Ulah gampang diadu domba. Banyak orang gitu, banyak orang carana tadi punten cenah katitipan di hamba Allah tete ngaliwat wungkul gitu. Banyak teh katitipan di hamba Allah gitu tete Ngan pertama nu kudu dicaritakeun naon tujuan muludan, naon? Naon muludan teh? Mieling kalahiran. Nah, mieling kalahiran Nabi gitu. Lamun judulna mieling berarti ibu teh eling-eling. Kan judulnya lagi Meeling kalahiran Nabi Muhammad, nanti eling-eling gitu. Lamun ibu rek meeling karena kalahiran Nabi Muhammad enteng tinggal ngapalkeun 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah 12 Rabiul poe Senin. Ngomong atau yang ngomongkeun batur tarik teh. 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah. Lamun ieu judulna mieling kalahiran Nabi ceramah ngeusan sakitu-kituna. 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah, tapi aya nu leuwih poin anu penting lain sebatas urang mieling lahir Nabi, tapi urang kudu eling kana akhlakna Nabi. Ulah muludan mineng tapi jeung tetangga pasea wae, muludan mineng ka masjid ngalod wae, muludan mineng jeung dulur teu akur wae, muludan mineng tapi galak wae ka salaki, di mana muludanana geuning eueuh dina praktek hirupna. Wah. Mabok. Naon? Marukanana meureun urang ngomong teh ka manehna, da urang mah kasararea. Asa teu kudu kasiniran atuh ijem nih. Ngan aya angka naon 12 teh aya naon tadina angka 12? Ya mah aing mah ceramah teh teu nu ceramah teu jamaah pikasirieun wae. Aya naon dina angka 12? Aya angka 2. Ya heueuh atuh teh keneng aya angka 2 teh. 12 cicing. Angka 12 teh rumus hirup. Bapak maot pamajikan, tenang Pak tong sedih-sedih teuing. Naha bakal aya gantina. Ibu maot anak aya gantina, harta beak aya gantina, salaki maot aya gantina. Tapi lamun ibu leungit angka 12 geus moal aya gantina, matak ceuk urang Garut kade jang hirup teh sing ecreug bisi cilaka 12. Tuh 12. Leungit pamajikan neangan deui, leungit anak ganti deui, leungit harta usaha deui. Tapi leungit angka 12 punten nalika Allah geus mikeun angka 12 dicabut jalma loba kafir bolongkotan lantaran leungit angka 12. Naon eta 12 teh? Iman, Islam, ihsan. Bareng iman, Islam, ihsan. Rukun iman saberiji? Rukun Islam, rukun ihsan hiji. Sok hitung 5 jeung genep 11. 11 tambah hiji
paingan cekolot sing balai girup teh kadejang bisi cilaka 12 eueuh iman eueuh Islam eueuh ihsan matakeun bae urang sangsara asal iman boga jadi sabar beunghar mangsa bodoh boga iman jadi bager bodoh boga iman tawado pinter boga iman nyaahan selesai ku iman. Nah cari cing iman Islam ihsan. Di mana eta iman Islam jeung ihsan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hitung hurufna. La ilaha illallah balik ti ibu hitung la ilaha illallah terus hitung hurufna 12. Muhammadur Rasulullah ge 12. Sataun ge 12 bulan, sapeuting ge 12 jam, beurang oge 12 jam. Ternyata angka 12 geus mere sinyal ti Allah ka awak urang tinggal pinter urang nangkap eta sinyal. Nah, unggul kan 12 la ilaha illallah 12 Muhammadur Rasulullah ge 12 tinggal ngamalkeun hirup roh teh ku la ilaha illallah teh sing hirup la ilaha illallah sing hirup Muhammadur Rasulullah ge sing hirup lamun nu diomongkeun Muhammadur Rasulullah Muhammad utusan Allah nu boga harta bakal bager dak deuk niron sifatna Nabi Muhammad ieu mah Muhammadur Rasulullah dina bibir boga harta tapi pedit nah anu digugu jadi si korun. Muhammadur Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Allah tapi nah jadi sombong nu sombong mah Firaun lain Nabi Muhammad Muhammadur Rasulullah Muhammad utusan Allah tapi nah sok ngadu domba Abu Lahab sok ngadu domba mah Muhammadur Rasulullah tapi nah gede wadul mah Abu Jahal tu geuning innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah deuk balik oge ka Gusti heuh ka mana jalana kuring ti Cimaung apa jalan Pak balik ti dieu nepi deui ka Cimaung nyaho jalan coba lamun kuring balik ke Cimaung teu apal jalan nyasab ngaranna saha jelema nu nyasab asal ti Allah balik ka Allah lamun bener balik ka Allah maka Allah mikeun ka Nabi Muhammad maka Allah ngaping ku malaikat maka Allah mikeun Quran maka Allah mikeun hadis maka Allah mikeun Islam tah nu balik ka Allah teh nu cicing dina lingkaran eta kumaha lamun pedit balik ka si korun kumaha lamun sombong ka Firaun tukang ngunduh domba Abu Lahab gede wadul Abu Jahal ta engke urang deuk balik ka Allah abdi ya Allah hamba anjeun ceuk korun teh lain maneh mah nu urang ka dieu nah ceuk Allah teh maneh wani-wani nyokot hamba kami pedit ya Allah nurutan kuring sedengkeun kuring disiksa dina neraka wayahna bersihkeun deui eta dosa jelema dina neraka digodog heula di alam akhirat dina neraka bongan urang nurut ka korun lain nurut ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahartos deuk balik ka Allah dipegat ku Firaun ngadieu cenah din kuring moe udin nyampeurkeun saha cenah ieu Firaun nah kuring bae jeung digeroan ku maneh pan maneh sombong sarua jeung kuring geroan deui ku Abu Lahab ka dieu nah kuring maneh mah jeung ngageroan kuring pan maneh tukang ngadu domba jiga sidorna tah sidorna teh di pawayangan kuring Abu Lahab bingung cek bingungnya urang teh deuk balik ka Allah teh loba jalan anu terjal matak jelema nu deuk balik ka Allah asalna suci balik oge kudu menuju kana alam kasucian sucikeun heula lahir sucikeun batin suci lahir ku wuduna suci batin ku ibadah hatena kahartos tah tinggal lajo akhlak Nabi tah jelema nu balik ka ditu teh nu cicing dina akhlakna Nabi Muhammad. Yuk urang lalajoan yuk sakedeungnya da urang geus tunuh itu teu kuat panon teh aduh aing nya tunuh nya ripuh nya lapar nih sagala aya di urang ngeunah we jadi jamaah barakatak seuri beuteung geus sarareubeuh urang mah nempo ibu ge geus ranyai kieu gitu da atuh wayah kieu lain waktu nu ngocobrot sare weh kieu ternyatanya dipikir-pikir jadi jelema viral teh capek lain alus lain atoh nu viral mah aduh paingan urang leuir hese jodoh nah udah teu kaur bobogohan putus deui atuh nah pan teu diapelan malam minguna waktu apel nah teu hadir nuju pangaosan lebok we pangaosan kitu otak sing kabeh kudu ngamaklumnya lamun abdi can nikah usia 40 tahun kudu ngamaklum nah waktu keur beger jadi ngalaman beger sakali ge ngambeucing awewe gujurud salah lemur aduh Ustad viral ngambeucing awewe na kudu doma imeh
Nu geunah mah kades ulin ka Cimaung mawa awewe sejen moal kapanggih des tenang. Nah, da teu viral eueuh nu wawuh coba kuring datang ka dieu mawa awewe moal teu ditunjuk batur ala eta kabogohna. Karek aya dina TikTok nu aakuanan ge jelema geus percaya ala ieu cenah istri ini rujit anjir. Manya aya pamajikan ustad TikTokan. Ya. Dengekeun tanu sok TikTokan. Gele. Naon teh nanyakeun naon? Asli can nikah lamun urang acan deuk naon? Ieu teu sararudi teuing. Asli can nikah acan lamun abdi acan Roream. Ream urang mah pengajian lain neangan jodoh lain. Teu ararayang teuing. Pengajian mah lempeng pengajian deuk naon neangan jodoh riweuh teh. Kumaha alur aloh we urusan jodoh mah nya bunya. Nu kudu ku urang ditempo teh lain sebatas lahir nabi, tapi urang ge kudu meeling kana akhlakna Kangjeng Nabi. Sok urang lalajo. Tong loba teuing dua we capek ya. Di juru kota Mekah aya Yahudi bari lolong saban-saban Nabi ngaliwat Yahudi sok ngomong bae tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul tong deukeut jeung Muhammad jelema teu balik tong deukeut jeung Muhammad teu jelema pika bencieun tong deukeut jeung Muhammad mawa agama anyar tong deukeut jeung Muhammad tukang sihir. Nabi ngaliwat Pak. Kabayang teu lamun bapak ieu jelema nu ngomong kitu ditonyok tah. Tapi Nabi nyampeurkeun, naon pertanyaan Nabi? Lapar teu anjeun? Tina ngaledek teu nya lapar teu da. Kumaha ceuk itu nya heueuh lapar, kuring boga roti. Yeuh, wal dihuapan eta dihuapan eta jelema nu benci ka Nabi, dihuapan eta jelema nu ngewa ka Nabi. Geus seubeuh ngomong deui, anjeun pemuda alus, ngantong deukeut jeung Muhammad jelema gejul, Muhammad jelema stres, Muhammad jelema teu beuleug. Nabi teu lemek jeung teu nyarek. Isukna Nabi datang deui, lapar anjeun. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi anu lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Urang adalah umat Nabi Muhammad, hatena nepi ka dinya. Nya atuh umat saha atuh sebenarnya. Mun ibu barang bere ka tetangga ngahina ibu deuk mere deui moal. Kata teu ari atuh aya muludan teh. Teu dianggap geuning bapak. Kalebar-lebar duit udunan mayar urang atuh. Mun ibu barang bere ka tetangga ngahina ibu deuk mere deui moal. Sedangkan Nabi 15 tahun Nabi dicaci, 15 tahun Nabi dihina, 15 tahun oge Nabi ngajamin keayaan Yahudi nu lolong. Urang ngaku umatna cinta Nabi Muhammad, ternyata cinta hanya sebatas di bibir saja dina perilaku wallahu a'lam. Tanya kuring eta kitu bebengok maneh. Abdi lamun kuring barang bere ka tetangga ngahina kuring, edeuk mere deui. Level ustad edeuk. Jika nu teu percaya teh. Edeuk ngantungguan 3 poe lamun si eta ongkek getih ka rumah sakit tuluy pahe dienrin ku aing jelema kitu mah teh kagok wae hirup. Ti mimiti anu ngomong nepi ka anu ngadenge cinta Nabi hanya sebatas dina bibir, perilaku mah cantang tuh. Bener? Hiji tah. Cing atuh nu kadua. Nabi init ka masjid di tengah jalan aya nu nyeblok wur ku tai onta. Nabi wangsul deui ka rorompokna ditanya ku Siti Khadijah ya Rasulna teu tulus ka masjid. Aya nu nyeblok kunaon ku tai onta ibak deui we. Kuring nanya ka ibu lamun salah kitu tulus ka masjid aya nyeblok kira-kira ibu deuk kumaha? Kang naha teu tulus ka masjid aya nu nyeblok kumaha cing ibu tah bedog kadek jelema kitu mah. Capek Pak urang teh dina Islam teh geuning. Loba ngagugu hawa nafsu lain sesuai dengan wahyu. Sedangkan Nabi Muhammad mah wahyu urang mah ngagugulung kena nafsu. Matak manusia ngagugulung nafsu mah capek awakna, ripuh dirina, lieur sirahna, darah tinggi, stroke, diabetes, modar. Capek. Matak cobaan bebaskeun hate. Ya. Datang Nabi ke masjid 3 kali Nabi diseblok. Palebah datang ke masjid Abu Bakar bertanya, ya Rasul nah telat. Cek Rasul telat. Mun cek urang ngomongkeun nya telat, urang tadi seblok, moal teu rabeng ti masjid kabeh. Serang oi, moal teu kitu. Dekul beres salat, Abu Bakar ngaharewas, ya Rasul aya nu udur, saha? Itu ternyata nu nyeblok Nabi. Aduh, kumaha cek Nabi, urang longok.
saha di antara urang nu boga duit leuwih, ceuk Usman, ceuk Umar, ceuk Ali, abdi ya Rasul. Kadiekeun urang kirimkeun ka jelema nu geuring, Yahudi, polongkotan, kafir, rujit ka Nabi, tapi boga panyakit ku Nabi dilongok. Coba bangsa urang, mun donatur masjid, nu sok ka masjid, geuring 2 poe ge diumumkeun di masjid. Follower ge sadayana wirehing donatur urang nuju udur, mangga urang ngalongok, pedah beunghar bari donatur. Coba nu miskin cadu ka masjid bari sangsara, setengah paeh di arantep. Keprok pan ibu nu kituna ge. Mana atuh Pak, kudua rupa nu bieu urang ternyata jauh jeung Nabi, sedengkeun urang ngaku umat Nabi, ternyata akhlak urang anggang pisan ti Kangjeng. Mana sorban, rek gelar sorban cenah ye. Mana budak yatim opat naik ka dieu nu tadi disebutkeun. Panitia ngarebos, A pun nyebut panitia kaurun A cenah. A cenah bade aya santunan anak yatim cenah simbolis opatan gitu. Tah ibu wayahna da ieu teh boga duit sautak saeutik urang bikeun, urang bere, kana naon we gemanyang nanya, ieu eueuh pageran ya. Ku gempa atau kunaon eta? Oh dilaan. Ku saha? Oh iya pager teh sugan dipangbesekeun ku ari ibu kunaon? Ibu teh kunaon ka abdi teh kitu-kitu teuing. Wawuh henteu dulur lain. Nah, abet minta sumbangan ka urang nah. Demi Allah abdi geudeg mere ngan samemeh abdi mere tanya heula urang dieu. Nah, eueuh nu mampu nu kieu patut make jeung menta ka urang teh. Mana sorbana Pak? Sok. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi pahabli taubata wagfir zunubi fa innaka ghafiru dzanbil adimi ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi pahabli taubata wagfir ya Pak dunubi pa innaka emiluan go pirudan bil tebutuhan badan adimi sieun labuh wah aya nun ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi pahabli taubata wagfir zunubi fa innaka ghafiru dzanbil adimi. Mana orang kali yatim saurang maksudna teh dihitung heula apa sih gen atau tos sayogi di dia ari cecehna nungguan itu cecehna teh nungguan gelar sorban tos
Tisu ieu mah da. Oh. Dek, kamu kelas berapa? 2 SD. Nutos teu aya saha. Manini, Dede sareng saha ayeuna di bumi? Oh, Bapak. Dede teh sareng Bapak. Janten nutos teu aya teh saha? Bapak. Nutos teu aya teh Bapak. Mama aya keneh. Nu mana mama? Aya teh di dia mama. Ibu, cicing urang tanya budakna. Mun si mama nikah deui wios. Mun si mama nikah deui wios. Oh, atos ibu. Oh, alhamdulillah. Ya. Sakola di kelas 2. Rek di pasian Ceceh, kanggo naon Ceceh? Tong milu ngajawab. Iya mah dibere duit jajan. Dede mun Ceceh di pasian Ceceh kanggo naon? Jajan. Heeh, sok Pak wios Pak. Tepuk tangan Ibu. Aduh. Nih. Os murag. Mohon ya. Wios teh di. Hah? Orang dipoto, sok, dipoto. Sobah dipoto bah. Aduh. Mung saurang? Oh gitu. Oh, wios ya. Tong dihudangkeun atas. Atuh Dek, nuhunnya salam. Kade ical cecena ya nuhun. Nuhun. Pek rek kebrok teh nanaon pek. Pokona mah dina umat Islam mah kieu we Bu. Yatim nu sapalihna mah ke hasil tina ibu masihan name nya. Ulah ngan sakalieun ayeuna da budak yatim teh lain hirup satahun sakali. Mun bisa mau unggal poe gerak tempo kempleng patuanganana, gerak tempo buku rajet dina sakolana, gerak tempo kaos kaki bolong, gerak tempo sapatuna rajet, gerak tempo sakolana eueuh nu ngabiayaan. Tah eta teh keur saha? Keur umat Islam. Lamun bener urang ngalalarti jadi umat Islam apal dalil infak dalil sedekah, tong sok ngocobrot wungkul infak jeung sedekah tapi kudu jeung gebrokna. Ibu, tesim kuring sakitu nu kapihatur. Dek ngeusan lain protes wae teh. Sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana. Paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang. Sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawang nakabagjaan kembang senetik senebaran sari tutup lawang sigo taka. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka bapak-bapak taruang heula di bumi pada di bumi abdi heula we engke di bumi bapak-bapak mah mah di bumi api we heula. Alhamdulillah. Alhamdulillah acara ti awal dugi ke akhir parantos rengsek dina kalancaran. Mudah-mudahan non rupi tausiah anu dipaparinkeun ka urang sadayana urang tiasa ngariasasikeun dina kahirupan urang sadidintenna. Urang sami tutup ku doa alhamdulillahirabbil alamin ti sim kuring salaku pamandu acara sakitu nu kapihatur hapunten tina kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gerak arwih.